Are usum panas kieu bobor aja lemah manu koge nu nolol acan. Ieu kelar di pos bukan aya nu mere udut. Ari jadi pengangguran, teu bisa udut, teu bisa ninyu kopi, pirah kudak nyapukeun laleur wae mah. Aduh, Allah ayang, apun ten aya bade ngaleula blut. Aduh, perih beuteung ti tadi, sangu mah be aku hayamnya. Muhun. Nya. Mah. Kesal kieu iraha urang bisa gawe geus batur. Karena dia mana ka mana? Ka dieu lah desa keudang minta udut. Dek ngalablut leuweung euy. Moal pangita-ngita we udut. Usaha atuh ngalang-ngalang enot leuweung. Pelit mana mah kabawa terus salemur teh. Akeun bae disebut pedito ge, da urang mah di mana ngangapalad, bila mana keur boga duit, keur teu boga duit mah anjing we ka mana wae. Ampura rusuh geus jam sagede kana lebrut leuweung. Kieu mah ongkor ngalablut tapi penampilan siga ada kauleman. Udut euy, dua-duana tinu tahlil menang kuli hideung dipentak ku segede kehet. Atuh urang keur pegel ngurak teh. Ini dia udut henteu, ngopi henteu, mending gini sare pugu-pugu nikmat. Heng. Mah tuh euy. Anjing euy. Heng. Duh, nah ya aya gebong cau dinu kieu. Nuju teu di bumi. Riogi bade ka pos. Si eta. Bae sugana rokok jeung udud. Woi. Maneh keur ngimpi udut keur ngeunah. Sia mah teu da pagawean teh molor wae we jiga manuk juri. Borang molor puting bekadang sia. Sia mah sorangan wae teh. Nah, mana gawe? Nah, gawe naon orang mah. Tibas eta ge pengangguran euy. Cik, tuh aya kopi teh lah jeung rokok aing yang gudul. Nah, saat urang di ieu paham kan garing ieu. Situ. Karek atuh gawe jeung urang. Gawe naon? Boga gogol teh maneh. Nah, kana bangunan. Lain setiap tuh yang maling kena bangunan. Naon? Seurek mah urang muka toko jeung urang rek di pasar. Oh, di pabrik. Lain di pasar, toko. Toko seperti apa toko apa tah di kepona mah. Gawe naon? Yang mana? Tarik lompat buat di tengah tuh. Lah insyaallah eta mah. Heuh, rek atuh ngabobol. Ngabobol kumaha teu ngarti. Toko dibobol toko. Teu ngarti. Ya aku bisa bobol. Cokot hasilna. Oh, gitu. Heuh. Atuh eta mah ngabangserat. Geus teh naon deui atuh bisi erek mah. Mau ngabangserat mah. Bae sia teh daripada nganggur kisok kopi naon. Sugan teh halal. Sia teh yang nu halal mah irah meunang nah atuh. Lalu kita mau dicarekan orang ku si mama. Sia mah gugut teuing. Daripada maneh sok kieu ka era ngopi henteu, ngarokok henteu, ngawur nya sia mah. Teuing ngabobol mah. Daripada nganggur. Teu sia-sia urang dibuburak ku loba jelema teh urang dina kota jadi alus teh. Jadi asa kasep urang Foto aduh lalu alus kurang temongkeun si koneng jeung si adok tuh kabeneran aya si adok jeung si koneng Kekemung orang mah maling mah sia teh moal kamajuan atuh kekemung wae mah hayo nganggur wae mah tuh aya jelema burung sia teh tinggal jelema burung tuh ada mana wujud heueuh urang ge bari perlu ka maneh giser-giser sultan lagi ngediuk
Kayak naon ya tara-taramnya sagenya kieu euy. Iya orang boga taremongkeuneun keur kamarane. Nah, eta mana nemongkeun manuk leutik. Lain manuk ieu mah tingali mana ge bakal kabarita tuh, tingali. Di mana mana ieu boga teknologi HD kieu euy. Itu lomba lari urang teh. Lari ti mana mana menang kitu? Lari malam. Emang kumaha lari malam deh euy. Kieu ye urang dijelaskeun. Heeh. Urang dihareup. Heeh. Warga jeung nu boga HP di tukang numerik urang. Kumaha teh penjelasanana aneh kieu. Anjing. Sarua ngabang serat deui, sarua jeung si Adok sia mah. Geus moal benar aing mah nganyuk kopi. Bang serat deui mending kena nganyuk kopi ke si Mang Kobra. Pogo hitungan. Aduh iya si Wujud yang si Adok hutang nagas 2 juta kieu. Isu teh banyak teh 1 juta. Gimana nomor kanananya? Kudu diboboran isu pake toma Ieu mah keuyeub deui. Mana boga jeung belut nah euy. Maklum meureun euy penting bakal pertandingan Persib euy jadi bobotoh heula meureun euy ka Bandung. Yang tuh euy. Yang keuyeub deui yang teh meunang sial pisan aing. Ngimpi naon aing peutingnya euy. Moal tulus atuh papasakan jeung si Bebek teh euy ning balik aing mah. Iki carana mah. Pulang heula. Mang. Mang abang atuh. Nyai lah, Bang. Enak mana dia? Si Adok kopi jeung hiji. Si Adok. Gede utang naon si Adok mah. Si Adok isu udah jual motor. Bener. Asli. Oke lah, sakedeung. Murah teu meunang, rokok beak sial bener hirup aing poe ieu. Bencak teh. Aiki carana mah euy brutu meunang, uang pun hasil. Aya keur deungeun sangu euy, jeung keur neraktir si Bebek. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Jam menang duit pun kurang lah, mati-mati. Kenaon dia mana koreng? Kering kopi ya. New kopi. Oh mangke kali mah pertandingan Persib jam 8 ke jam 10. Kalau kopi jeung rokok mah aya di dieu. Maksudnya kan biasanya ge pelit. Bang, Bang Kobra. Mana sana nih? Naon? Rokok sabungkus. Balik nganyuk. Meser atuh. Sampai. Ya. Ribu. Sambatan meser dah. Dasar. Alah, abang ngapunten. Ya. Iya, geus urang mah bae era Ketong jadi kayu mah euy. Ayo mah ada penjual manuk gelo. Ya koneng. Bang. Punten mang panggidikan lah ieu keram. Terus udah kacai atuh bisa. Kedeung. Kunaon? Ieu keram. Tadi teu kunaon. Cing urang mana? Bayan teng kayak pakai cager sorangan. Ya kanyuknya gawe. Duh, kau menang bunga, mengis duit, jual leungit, bawa duit juri. Rezeki anak soleh. Mataklah karena dia ulah pelit. Duit menang, kopi menang. Yang penting ulah ngabang serat kasih Adok jeung si Wujud